Erak nyawer mah lain tadi ngomong-ngomong HIV aning. Gunta ganti ieu teh HIV mata HIV teh jadi gunta ganti. Tah sia mah kurang gaul sia mah. Oh da kakara ngadenge atuh. Dengekeun ari hotdog teh bahasa Inggris. Bahasa Inggris nya. Ari hot teh artina panas. Ai dog. Ai dog teh anjing. Jadi kabayang anjing keur moyan di lebok. Atuh ngagaik meureunnya. Atuh matak ngegel dulu. Benar nya tuangan baheul ayeuna mah araraneh deul euy. Maka jeung aya hamburger. Hamburger pas ya. Tuh pi omongan wungkul tangan ayeuna mah. Larasnya pizza Dunkin Donat nya tuangan ayeuna mah. Tuh spaghetti nya gitu udah wala matak da wayahna we da kahakanan anak itu penyakit lagi ala lanyar atuh nya penyakit ayeuna mah pan aya liver yai tuh aya darah tinggi meureun tah benerkeun ku sia atuh me kompak pan ieu dibenerkeun aya diabetes penyakit ayeuna mah da wala penyakit baheula mah paling oge bisul beunyer nya hapur tuh paling berat hapur baheula mah nya ayeuna mah pan penyakit wah maka jeung aya penyakit aid ya aid apa si lain aid naon aid teh aid teh penyakit teh leuh penyakit naon eta teh ditimbulkeun tina HIV virus HIV virus HIV teh cek katerangan atawa cek penelitian ieu virus HIV teh pangaruhna bakal ngagorogotan daya tahan tubuh jelema imunna teh kagorogotan. Jadi lamun gering salilana. Lamun borok salilana. Mun kontrak terus. Tinu naon eta mimitina penyakit datang kitu teh? Jalan no itu tuh. Lamun kontrak terus ait mah kitu dah. Eta mah nasib baba. Lain penyakit. Nasib mah bisa dirobah sih teh. Tah ieu penyakit HIV teh timbul gara-gara nyaeta cenah mineng gonta-ganti pasangan. Heeh. Nah aya nu kitu nya. Loba mata aya penyakit oge. Gonta-ganti pasangan, ngarti seuing? Kayaknya kumaha gonta-ganti pasangan teh kumaha kabogoh teh loba atau kumaha ieu? Ceuk aing oge kawin. Kadinya wae mawana teh kawin si lain gerak kawin ngaran namahan pengalaman tagun tak ganti pasangan teh lamun cek bahasa ayeuna mah cos ke sini cos ke situ cos itu tah gini eta apa cos ka itu ka dieu sia teh nya amit-amit mung kitu mah nu mata kade sia ulah gonta ganti pasangan nya itu dulu palingan cek agamanya disebut nikah teh disebutna oge ibadah nu panggedena tuh nikah teh nya lain umat kami lamun teu nikah saur nabi gitu laras pangancamna oge tah di dieu meureunnya apikna budaya atawa agama urang teh ngaliwatan nya hukum tikah ulah nepi ka cuk cerak dah gitu geuning cek hukum Islam nguping ieu ti para bapak ustaz cenah mah upami nikah pami pamaget teh aya hak cenah bisa kawin sekali, 2 kali, 3 kali, batasna 4 kali. Terus eta oge lamun adil dina prak-prakanana lamun adil teu adil mah wayahna hiji we cekap hiji cukupnya adil mah kitu tah model AA model abdi hiji we cekap tak kitu alus ya bala ulah nengan di nu lain pi omongan ulah bisi dicakar tah geuning nu mata kade hiji we urang mah nya hiji di Kuningan hiji di Bandung jadi saya mah kitu cupatna turunan kuat meureun berarti sia ge sarua babas eueuh pan sia teh adi aing eueuh kabajakeun dalang yoga nyandung eueuh ya dalang dadan ge henteu teh nya teu aya nya geus aing itu mentong kadinya pamajikan aing milu sia teh aya aing dordar ieu mah ngomongkeun batur sing jadi kaituna hikmah keur urang pan jadi contoh anu hade mana anu awon kitu bener jadi pieunteungeun ke salarea bener nya komo pan ayeuna teh dawala kumaha panana teh tanggal 3 nya kamari teh nya Allah nya
kaping 3 September kaping 3 September teh Mari. hari kelahiran Abah muhun nya sok emu teh ka Abah lah heeh nineung nineung ka Abahnya dawalanya nya heeh ngadidik si lain ngadidik dewek heeh sia mangeunah diajar loba wayang aing mah ku sampeu nah ada ngalaman ku sampeu heula oge ngan dihakan cuma sabeuna ning ada kena dihakan dapat diwayangkeun mah sia mah ngalaman wae bae kitu kayak teh nya nyata kitu dawalanya heeh mudah-mudahan Abah dina surgana Allah Subhanahu wa taala nya amin ya rabbal alamin nineung ku Abah teh da syariatna moal aya urang lamun lagu Abahnya nya atuh pan cukang lantaran kubrakna ka alam dunya teh lintang ti ibu sareng rama tuh geuning oh kitu nu ngurus bapak nu ngayoga kiwari bapak urang parantos ngantun komo ka indung mah heuh da malah kade euy kumaha tah sebab indung ngakandung 8 bulan melenung sebab indung teu punung sanajan nyeri na kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung leres sanajan anak rungsing indung tala ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu nya nya leres itu disebutna oge di mana gubrak alam dunya disebutna ge ngajuru juruna maut tuh di marukana mana keur kakandungan oge apanan di mana mangsa kulem teh nyangigir nyeri nang karak eungap komo nang kuban mah teu bisa pisan nyiksa eta anak kanu jadi indung nyiksa dawalnya tapi di mana gubrak alam dunya eta indung teu nyarekan sugan geuleuh atawa kumaha teu boleh dihiap dihayu dipangku dipikannya nepi ka disakolakeun itu ieu teu nepi ka menta mulang tarima indung kanu jadi anak bener dawala bapak pun nya kitu teh sedangkeun ayeuna bapak urang teh geus maot sedangkan bapak teh nyaeta anu ngurus urang bapak teh nyaeta anu ngabiayaan urang sedangkan bapak parantos maot malah aya paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar di aku bapak bener dawala sim kuring boga lanceuk panggedena nyaeta salira maksud sia dapan teu aya nu ngabiayaan ka abdi teh panginten tos surti lebah dinyana mah gitu eta teh ngomong dina impian sih teh hah dina impian kuring. Abah datang ke maneh gitu kuring pernah kaimpikeun kieu kumaha cing harita malam Jumaah hujan ngererincik model ayeuna tadi mah hujan oh gitu bener terus dan biasana mah gadang kuring teh da kulantaran tiis hawa teh balik nabong komreun henteu nabeuh mah da pan kapegat ku corona sia teh heueuh we kitu men dari sangka payu sia teh kumaha loba pinuh acara terus nya eueuh nu lowong pokona teh terus kumaha kabeneran harita lowong kuring teh nepi ka guher we sare nya kereles teh sare eta na kerelak dan kereles nya kerelak maksudnya sare kuring teh terus eta dina impian kumaha cenah naon impian datang Abah kumaha cenah mohon kumaha cenah ngangerak sukan bodas serba bodas sadaya Abah mana karesep nanti nu bodas teh nya sumping ka abdi seungit ngahiliwir pasti da Abah mah parbumna alus wae nya geulis kawanti-wanti eta nu sagede geunana meureun widadari di surga da muka panggikupun biang mada nyarekan teh bapaknya nung sia geus tong diomongkeun deui eta mah si teh sia mah kana nyandung wae si teh lain ieu mah mun ukuran buah sia yang nyandung ukuran dunya bener terus bebas dina impian ngagupayan ka kuring ga oga si laing teh oga dawala si teh oga da ieu bener tuh kumaha cing oga deweknya si lain keur katarajang keur kena dampak ku corona agung 5 bulan teu nabeuh bener lamun sia aya pangabutuh datangan weh lanceuk sia Pak Haji Dadan Sunandar penta ka itu hayang naon dibikeun kitu cenah alhamdulillah ya Allah ya Rabbi oga nuhun oga marukana maneh malam naon malam Jumaah dah dewek mah isukna malam Sabtu naon tah malam Sabtu teh dewek teh euy balik nguseup jeung Pauli sari teh da sare di Kuningan nya karena sare di Bahami bari kaganggu ku manuk nanti si boy jeung si
sukiat nya dewek terek sare di dinya teh tulus balik ke teh ka imah di imah teh karela ka sare dewek teh naik elingan teh sarua da ulah ngangge acuk bodas nya cuk bodas jipi sarua alah aya kitu lempengnya aing suntangan sono ka abah dan cek abah teh bareng usapan kena sirah dewe nya bukuk aing ceri omat ya amanat ka maneh dan nya lamun aya si Oga ngomong gitu tong dipercaya ieu teh nyaan anu datang ka aing mah Bah Amir paingan atuh asa misleun eta si abah naon abah naon abah adom gitu tahu Allahu Akbar abah adom yang mana tuh impian ngaranna ngimpinya da beda-beda ngimpi tidak wala tuh nya tuh tiap jelema pasti ngabogaan aing ngimpi mah bebas lo bebas sok dina ngimpi mah jeung teu bisa jadi naon oge kumaha ngimpi we jeung bisa teu bisa dilempeng teu bisa dikahayang ngimpi mah pan kumaha karepna nya karepna heeh matak alhamdulillah urang iduanya nya di Bah Amir ayeuna biasa ngagejrak deui 2 dalang anu arang langka pisan pagelaran teh heeh mudah-mudahan urang kuningan teh ngabayang teh 2 dalang we terus nya sok we da dina naon da nya nya atuh marukana ke make pandaegan si lain ulah pandaegan dewek wae siap dewek milu ka si lain kan angre gaji mah panggeden aing dan bae da lanceuk lancek malah tapi abah teh amanat deui tapi abah teh sabanarna mah abah teh amanat deui cik awas sia lamun ngimpi deui da aing nyaho sia poe minguna sia teh nabeuh teu ngimpi goblok lain ieu mah lain keur ngimpi naon si gareng hayang ngimpi si gareng datang gareng datang ieu Bah Amir dangukeun aya putra abah teh anu jadi dalang teh lain Oga Wungkul aya Cipta Dewa eta geus jadi dalang cepot gaul disebutna upami hoyong ngawayang sajam 2 jam heureuy kayaknya cepot gaul nya ngawayang minimalis aya yoga suara saleresna mah aya rakana yoga suara anu parantos ngadalang nya eta Batara Sunandar Sunarya nya eta teh dalang wayang golek wayang kulit eta mah salianti wayang golek teh bisa wayang kulit manehna mah ieu mah kaule bahnya ka abah ieu urang gerowan nya Bapak dalang Batara Sunandar Sunarya manehna mah cenah nyekel gareng biasana gareng pan eueuh lah nya da mah nya gareng kudu kaluar karunya lin meungpeung aya dalang Batara di dieu urang panggil wae dalang Batara nya margi upami teu dipanggil pan karunya nya urang teh nya lamun teu ieu pan nanaonan datang ka dieu ayeuna manehna salaku dalang datang ka dieu aya teu main mah percuma lin dan matak yuk urang panggil kuduaan mudah-mudahan ieu tiasa ngahibur ka Bah Amir nya sakali dia mudah-mudahan Bah Amir tiasa kahibur ku dalang Batara anu kiwari dalang Batara parantos motekar anjeunna namanya rapekan anjeunna mah murid dina wayang oge pan aksesoris wayang dikumplitan adalah nanti wayang aralus ge teh di antarana Batara desainerna ieu nya anjeunna mah salianti bisa ngadalang teh bisa desainer ongko nya sakitu pangintennya urangnya da ti kapungkur oge pan waktos abah jumeneng oge pami ngaraut teh babarengan sareng atarana tuh geuning maneh mah apa da bala atuh pan burung sagalang pan ngimpi oge harita teh teu ngimpi wae sia mah goblok geus moal geus beres wae geus tong ngimpi wae sia teh aing mah mimpi basah kabari mah geus we kumaha ta mimpi basah harita aing sare kahujanan eta mah mimpi kahujanan atuh geura urang panggil wae ji garengnya ya siap gareng Batara Sena keprok sok sada digaji goblok nah beres karina ge kalanceuk lah sok Bang Pingpung hei kita nyandung aduh sia Bang Tingtung hei jangan sampai melentung kali hati nanti ketahuan sama penuh kolot anjing cek anjay edan euy
Ada saya tong unjai anjay bisi kena pidana anjay teh yang satu orang dek acim orang mah lain acim Amir acim mah guru acim atuh lain tadi orang teh ngimpi apa anjir geus mimpi oh geus eta aduh hari naon deui aing geus eta mah bingung heureuna lain reng ayeuna samutan saeutik we da maneh mah geun bae da dibayar ieu oke yes samutan ke Bah Amir mudah-mudahan dibayar teh yes eta mah da sia teh asal manggung we asal manggung urang mah lain urang kenakeun da putra Abah teh lain urang wae lain enggaknya nya laras oh dalang Batara ieu motekar sarua ieu mah dalang wayang kulit ongko nya wah upami urang kulingan resep wayang kulit ya tabeuh entus ngantos maut kemana karep wae atuh lain ieu untuk menghormati Abah Amir tanya hebat di lalakon teh babat alas Amir ya Amar goblok Amar sateh oh Amar kumaha sateh oh Abah Amir dia babad sateh eta nu hajat blegung oh nu hajat tapi maksudna babad alas Amar teh ieu teh anu tadina cakueum ieu teh pan lampuan dibabad ku Bah Amir ayeuna jadi harurung harerang hebatnya hebat jadi sagala rupa oge karyana nu katarima ku masyarakat teh eta nu bakal jadi hal dan ibadah teh bener umur mah aya tungtungna tapi karya mah moal aya laasna sapanjang aya nu mika cintaan aduh halo aing teh anjing saan sia mah eta ku anjing wae tama ka oh anjing itu satu ajim astagfirullah al ajim teu meunang kitu sia teh al ajim kan bener urang teh kudu ieu sok ke Bah Amir ieu da Bah Amir teh bade nyawer cenah wala beres bade nyawernya beres paingan hayang milu aing ka dieu euy aya rek nyawer mah lain tadi ngomong-ngomong HIV aning gunta ganti ieu teh HIV mata HIV teh jadi gunta ganti gitu cucos gitu ka dieu mata anggerkeun ciga hareng naon hareng mah angger ka awewe teu pindah ka lalaki sugan awewe sabab hareng mah LGBT teh naon lalaki ganteng berkumis tipis aduh nya lumayan teh lumayan sakitu mah keun nu penting aya kawani we nu penting aya kawani we heula kan urusan nyari jeung henteu mah eta mah urusan milik nya nu penting si laing aya kawani nu penting ngenakeun nyem putra Abah teh aya deui salian ti dewek oga si laing ayeuna malah pan tadina oge pan oh bener tah nyawer nangtung beres euy kaburu kacokot cika tuh maraneh mah digaji urang mah teu aing nu ripuhna sia nu disawerna ya beres nah bawa tong minta deui ka aing naon tong minta deui iya awas ya mulai ngimpi heureus ngahareng mah da nganuhunkeun ka Bah Amir nganuhunkeun atur nuhun Pak Amir engke mah dalam teh ieu teh sabaraha Pak Amir teh 300 aduh lempeng teh atuh gope ada segala kudu adil tapi nya urang kalaksananya nya gaknya dina tanggal ieu teh urang boga rencana dinasti Sunandar ngawayang benar tadina teh rek rencana di Padepokan Griharja nyaeta rek ayekeun pagelaran tilu dalang nyaeta abdi Pak Haji Dadan Kang Batara ngawayang kulit da kulantaran corona teh meureun jadi teh hese ayeuna kalaksanakeun sacara langsung ku Abah Amir nuhun Abah iya pan ngayakeun pagelaran tilu dalang geus sekaligus ayeuna syariatna Bah Amir hakikatna kodrat irodatna pangeran anu tadina pan kitu urang mah ngarencana wungkulnya kata urang mah kieu sagala rupa oge urang mah ngan saukur ngadoa saukur ikhtiar urang mah ulah luhaloho kana hasil kade ulah luhaloho kana hasil nu penting urang mah tarekah we hasil henteu na nyangakeun kanu kagungan saha mana wah beres dulu kasaha tuh beres
Mana aduh hatur nuhun baji duh jajak kalau hatur nuhun nah 200.000 baji hatur nuhun baji berarti kedekena aing sakedap hei kumaha biar aing keur ngalamun naon tah sare sagedeung terus aya gandeng panggil jeung abah hayo panggil jeung abah ayo panggil jeung abah abah meni pulang anting karunya sih teh karun capeun abah teh ayo we abus kana ngimpi lain iya nu kamuan maksud biasa anu masihan ibu haja 200 mana 300 berarti ka aing 100 kira aya bahan lain oga sakitu ge jazakallahu khairan katsiran rezeki mudah-mudahan kasayanana cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala amin jadi jaminannya gitu apan tawis kadeudeung eta mah tilam kanyaah bapak hajat ibu hajat henteu aya puta pentama ieu mah da aya di bare mah nya ditarima da rezeki mun bisa tambahan deui mun bisa mun bisa lempengkeun kitu hungkul kuring mah da sabab jelema mah mun teu lempeng oge gelo kitu bisi ya duit teh gelo jadi lempengkeun 200 deui siapa da abah orang 200 deui da abah mah teu ngadidik model kitu henteu aheureun tah si lain teh jadi dalang ulah wakanyaho kana duit ulah nyaho kana duit sabab lamun ayeuna kakara diajar ngawayang nyaho kana duit kaituna teh bakal profit oriented kaituna teh tuh bakal kana duit teh anu matak anu bieu teh 300 jeung 200 PHP-keun ka dewek nepi ka hawak politik nepi ka lain hawak aing mah ku dewek marek dibikeun ka fakir miskin pang-pangna dibikeun ka anak yatim kasaha halus gitu kumargi di dieu teh aya anak yatim lintang ti ieu dadalang dadan ge anak yatim atuh ieu ge saha mi anak yatim kuring oge apan sia mah adi aing iya lamun sia mah yatim piagra teu boga piatu sia teh piagra mana teh ieu na YouTube sia teh teu boga bapak jeung teu boga pamajikan tibatan manehna yatim piano naon boga grup elektron terus tah maneh duaan teh sabarana yatim pi duit goblok duana ge teh goblok duit acan aing tadi urang maca status bieu Bima tadi na WA maraca teh heeh Bima juragan Bima oh juragan Bima OTW babat alas amr nih maneh maca beu teh maca tuh baca statusna mata aing ka dieu ke be kana grab aing ka dieu teh baca statusna bieu ditinggali terlahir teh fotona keur dipoto jeung duaan dewa tadi teh euy heeh Aisyah naon sih teh omong-omong pan ngomongna aing teh nyaho babah teh aing maca status Bima matakna gaul dong sia mah kurang digauli kacau sih mah kurang gaul digauli beda hati heeh hareng mah geus kitu we nya gela tuh naon deui itu ieu da anu nyawer teh loba nya kalah aya Kang Wahyu teh nya aya Kang Wahyu aya seueur teh panganten awowo nya aya Bapak Ustad Ayub Pak Guru Yayan Parabun Pak Guru Acim anu kana mah teu ngantai deui teh nyawer teh marokan deuleu Michael Jackson aya tadi kali maot eta Michael Jackson Kang Herman sareng Ibu Pera Bang Wahyu sareng Ibu Rizka Bapak Yadi tuh di Bos Mitra Bapak Nana Lurah Dusun 2 gitu Puhun Ibu Mimin Pak Komar Lemos dulu Bos Engkos Pak Oli Sukasari nah gitu biar kocak lain Sukasinden Sukasari seteh mana wae panganten teh nyawer-nyawernya acan kayak panganten mapan sare sentuh kitu acan kayak tenang we da lain keur teu disentuh lain teu kasentuh keur disentuh keur disentuh bener pan panganten panganten teh banyak ayeuna dihibur ku wayang golek pan anjing mah ngahibur anjeun ngawayang kulit Bos Engkos tuh tara tinggal Bos Engkos mere alah beres bagikeun we cenah eta ku tiluan beres Bos Engkos aduh engke matrio dalang teh naon duaan rame duaan mah mun bisa mah maneh ngeusan we sia mah ngadong ngadedetkeun aing dia
eta mah perkenalan we nya yen putra abah teh aya nu neraskeun teh salian ti Batara gitu aya nu bungsu aya nu bungsu deui nya eungkeut diajar ayeuna teh aya Lana Sunandar Sunaria atuh engke aya putu Giri Harja Tilu nya Cep Rapli Sunandar beres eta sok nangtung Rapli mana Rapli nangtung aya putu Giri Harja Tilu hiji-hiji anu bakan terus gini nangtung penyanyi cilik bawa lamanya saur heula ning nggak tinggali cenah ini kahana papa isi salaman mana kabeh nya itu silaturahmi kayaknya Rapli Ahmad Albar gitu kumaha Rapli Ahmad tuh teh lain Rapli Muhammad Rapli pengen goreng patut atuh ya dikenakeun ge moal katingali gaib aduh ya non reng ya sami-sami ya sok mane mangampih dewe ka alam non aya artos rumah bagi tilu lah nah ku sia we kabeh bener nya ayeuna di dihandap bagi tilu we anas dipuji ku hareng sinden tadi ngeunaheun lagu Firman naon Firman naon kehilangan leungiteun gitu pan keling gitu teh kehilangan teh aduh beda ai gawe begitu ya keprok kanggo Batara alah luar biasanya teueuh dulu dulur teh geuning tuh jaradi dalang aya kitu mapan di mana aya salah hiji nu aya ngawayang batur nu lain teh henteu teh pan silih ecolokan tah geuning nu matak urang teh mongkeun kakompakan urang ga nya majar teh ceuk batur cenah dalang dadan dalang oga dalang Batara teh bersaing bener bersaing mah ngan ieu bersaing dina sehat nyemongkeun ciri nu manirina ngan kabeh kompak kabeh oge sugan aya pasirik-sirik henteu atoh we nu aya meureun dewek atoh manehga nya kitu mun kitu deui kabeh da ieu mah ngahiji nya eta dinasti Giri Harja Tilu kitu alhamdulillah nya geuning ieu kompak urang teh nya tangtuna oge geuning tah bukti kakompakan teh ku ngayakeun pagelaran ieu tuh pun lanceuk pun nya kitu teh tah teh etang-etang naon nepis warta anu miring cenah pajar parasya teh teu buktina ieu tuh ampun paralu naudzubillah suman naudzubillah nya sagala ulah nepi ka kitu nya kedah kompak we urang mah kedah cross check ka jenisna sewang-sewang ulah beja dibejakeun deui da kitu da lolobana mah hampura ieu mah lain suudon nya mudah-mudahan salah simkuring lolobana pihak katilu kitu mah ngan teu saha-sahana mah moal disebutkeun ge mudah-mudahan eueuh we gitu tak jadi awalnya PGH Tilu channel geus 7.000 ulah laju 7.000 alah ulah hilap jadi subscribe oge GH Tilu pe nya Giri Harja Tilu Putra Giri Harja Tilu Putra channel ya oge Sabda Palon Giri Harja di subscribe nya Iki Boleng channel oge subscribe ulah hilap itu alhamdulillah pasukan perang tah ulah mun maneh hayang nyaho di PGH Tilu mah artis unggul artis kumaha artis mana apa ya MC teh ieu teh pemain preman pensiun opat eta si eta Heri Bima teh anu saren itu sare anu turun anu saren itu dan Wasa Murad eta teh pemain preman pensiun opat oke dina preman pensiun 5 ge bade ngiringan deui saurna eta Cep Heri anu kadua artis teh nya eta tukang suling dewala tukang suling nya maneh pira kamari aya lagu haredang panas selalu panas dan haredang eta teh nu ngalagukeunana teh tukang suling eta vokalis eta teh nu ngalagukeunana anu nyieuna eta teh tukang suling Henry Ekek pasukan perang teh eta teh Putra Giri Harja Tilu kruna nu matak artis wungkul PGH Tilu mah alhamdulillah engke cenah tah sareudang teh bakal aya dirilis lagu Tiris tapi nadana mah anggar kitu tariris di beda bahasa mulanya mudah-mudahan sing sararukses sing lancarnya seniman seniwati di urang hei manusia
naon teh naon mau si Batara itu tuh si kadi jeung dalang nak kadi sieun sebelah dinya suka aing pindah ka itu atuh kumaha teh namanya terkompak ieu tuh alah naon teuing euy aya naon nah surana ada beda ada akan bae beda gede sarua sa kocoran ulah kaget teh bangsa manusiaonyir surana naon ulah teuing hei manusia make eho ulah kaget yaing saha urang mana na rek naon rek no sia molotot dangukeun Thanos ti zaman dinosaurus arisan oge anu ngaranna eho tungtungna lain hareupna reka mana na eta imah reka mana rek eho mana eho tibah lagi gitu nah aing mah eho menang ngamodifikasi eho si koak ulah kaget yaing bangsa manusia jak aduh goblok jak kumaha sih teh kabina-bina teuing teh ganggerong teh hayang pegat kayak kapatutna hirup teh ngareuwas batur jak woi Gusti Nu Agung saha jualan sih mah aya naon ya duka Pak apana ka dieu gerapa ulah karasa ku sia maruringkak bulu punuk tadi kita tadi ge maruringkak kita bulu punuk teh tong wae bulu punuk bulu naon ge maruringkak nya dicabak dia bulu ge jadi lalempeng bulu naon bulu kelek dasar wagali aya naon jang duka Pak malum dileuweung Pak beureun Pak ulah kaget teh bangsa manusia sah weh eta manu aing tong kitu seteka kolot teh doraka selah aing dipake aya aing rek make selah mana deui kolot teh teu kepatut teh ngan ulah kitu da doraka ka kolot teh beda-beda teuing kitu-kitu ge pan bapak urang ongko tadi ngomong bapak nu ngayuga aya bapak di heureuyan beda-beda teh sugan teh wah gawir di dieu pek aya gawir meni reuwas kuring tiga berus kana gawir ieu dada ngadurudud tiga berus kana gawir ieu dada jadi babak belur babak kedua untuk babak belur eta mah badminton nah yang jadi kieu pareuri ieu awak jadi lalinu naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh ka dengena ai eueuh pawawana gede sia teh ngomong di gitu-gitu
aya naon Kakang Semar iya baru daksun kadenge ku kaula ngomong make dikitu-kitu gara-gara sia goblok jadi kabeh bawakeun teuing nah jadi kieu ngomong ieu teh robah-robah dehemkeun atuh dehemkeun aham si mah yang kepuji engnya ho lain yang kepuji jangan yang cing sirikeun kitu teh aya naon Kakang Semar duka sun ieu Dewi Mintarsah beuki deukeut beuki gede birahina ka Arjuna atuh maksad ngawanikeun maneh ieu Mintarsah rek ngalamar balaka ka Arjuna tabateng ulah kaget teh bangsa manusia uluh ujang itu naon anjir dola naon ulah kaget teh bangsa manusia tabateng ya jelema nepi ka kasep-kasep teh ampun puluh ujang naon deuleu itu anjir kelong wewe deuleu wewe kome aja ieu beureun bagja-bagja teh ngana jelema nepi ka kasep saha ngaran kaula Arjuna tobat namina ge meni sae areta nu tukang isi mabdi Semar nu ai Semar beli goreng patut abdi cepot teu nanyakeun sia dah yang wawu jeung sia ai menteu getek teh aing hayang ngeunalkeun maneh tapi sieun ditolak teh goreng dawala mun kasep-kasep teh ieu jelema teh Arjuna tapi kata dipalire ai jadi warog ge ongkoh aya jelema tapi ada reueuh teh kabarana neuleun atuh ka handap lain ka luhur we anjir wow Gusti ieu bangsa naon araraneh jelema nyawe meuni kasep tempo kumaha tempo kasep-kasep teuing saha anjeun ngaran kaula Mintarsah ngaran aing Dadang Cobek aduh dulur yoga atuh teh mah panengahing Pandawa Arjuna kaget kasumpingan ieu Dewi Mintarsah anu katinggalina katarik ka pati-pati ka pentang asmara gamah kuy Arjuna gunirahangan jika maksud salirana pangan kaula teh naon ieu teh salira teh tobat teh Arjuna kakara kaula nepo lalaki meni kasep-kasep teuing umur-umuran umur kaula teh geus 500 tahun kakara kaula nepo lalaki meni kasep-kasep teuing tak kaula teh katarik ka pati-pati ka pentang asmara gamah ku anjeun kumaha lamun anjeun dijieun salaki ku kaula da ka panteu hayang dibere mas kawin naon ku kaula daek syukur teh daek maka dipaksa kaula mata aya maksad pikeun bojoan kan bae teh maksad oge na kemah meureun hayang kemahayang ieu mah teu bogoheun aya nu bogoheun ulan saha aya nu hideung yang teu kenging kitu cu ka sepuh Madoraka teu kenging kitu bisi dicacag ge ku aing Arjuna kaula nah anjeun teh kumaha daek syukur teh daek ku kaula bakal dipaksa
tah lamun anjeun maksa meureun kaula aya hak pikeun bela diri keur kaula anjeun teh istri ulah kitu ulah nyogrog-nyogrogkeun anjeun salaku istri teh ulah dugi kaki anjeun teh kudu ngajaga harkatna martabat salaku kaum wanita ulah dugi kaki isin daek syukur teh rek anjeun bakal dipaksa ku kaula sabab kaula birahi geus naik ayo urang bulan madu jeung kaula urang bulan madu di luhur tengah kalapa abong siluman da bala kabayang kalong wewe ngajakna di luhur tengah kalapa alah aduh upami kitu mah ieu sareng nu biasa ieu ieu mah di tengah kalapa biasa jeung lonok nya tos ahlina tengah kalapa mah jang teh kenging kitu cu abi teh bapa maneh cu ulah nepi ka aing nepi ka amek gara-gara awewe itu ulah mancing emosi bapa keur puasa cu puasa naon Senin Kemis panenna Rebo oh berarti Rebo daek syukur teh daek dipaksa Arjuna awewe naha mureki abong siluman lamun anjeun keukeuh hayang ka kaula paek geura bawa kaula ngan elehkeun heula bobasen kaula teu bateng bener ya teh Arjuna sok nepi ka mana Loh, naon ka bener kan naon buat upami salira katari ka pati-pati ka pendang asmara gama ku juragan abdi juragan Arjuna mangga dibikeun ngan pangelehkeun heula saha da ieu jelema ieu cu teu kenging kitu cu aing teh bapa sia bisi teu katahan nafsu bapa cu neraka sia ka kolot teh bener Arjuna maneh rek mempertahankeun karep maneh lamun anjeun he mintar sah maksa ka kaula ge moal cicingeun sanajan anjeun bangsa siluman kaula moal rek mulur sasiku moal ngejat satunya beas teu bateng para denawa inggih waduh hai anu hideung naon tinggalin namanya kaset daek teh jadi pamajikan aing naon abdi mah kulana aja wah kacang ieu teh bikang ieu teh entok hakan sia goblok wah tadi sia kafir kasaha maneh sadeui atuh diuk sia calon neraka aing paling geuleuh ka jelema nu make iket Gusti nu agung jelema geuleuh kana pakaian kurang ajar penjahat sedeh penjahat kelamin waduh eta apal we sia eta mah hei naon situ atuh we aing geus wudu bisi batal didinya ulah macam-macam ka jelema ieu nah ieu teh jelema teh keur nguriling nangan tanding anyat serang nangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasilahna gagor kulingis kuat modar tong dibejakeun atuh kabina-bina teuing emangna aing nek sieun tah aduh aing euy kurang ajar maju sok